Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah ieu. Alhamdulillah orang tiasa patepung lawung patepang wajah di channel Simkuring Pepen Family Channel. Alhamdulillah di Nararaga Silung. Silung silaturahmi manggung ayeuna kabarusan nuju di Paniis. Nah, di bumina Bapak Awo Sound System. Bapak Awo, mana Pak Awo? Damang Bapak Awo? Ya. Aya lagu kawitan ya orang ya laguna masih ciptaan Simkuring, lagu versi koplo ya. Hilap ya dibubuh oke ku para kru family Las ya. Egi Las welder beli peryogi kanopi Las sareng sajabina hubungi we family Las. Ya lagu kawitan laguna versi koplo dangdut nyatana masih ciptaan Simkuring judulna Nur Hayati. Wilujeng ngabarengan.
Ya, kami kasakan lagu Nur Hayati versi koplo, koplo dangdut. Mudah-mudahan tiasa ngahibur ka sadayana. Orang rajang ke lagu Sunda, ya Sunda, ada Sunda, Sunda. Angin peting ngadalinding pangnepikeun hate kuring kamanehna ieu cinta pasti satia. Ajan jauh paninengan beda tempat jeung tujuan, rasa cinta tetep nyata, tetep karasa. Cipadayungan tempat endah paniisan, tempat urang suka bunga, ngamplokeun rasa sayang.
namanya kasakeun lagu Cipadayungan sok tanaos teu pugu entip seureuna. Biasanya urang sami-sami hiburan dina raraga silung ya silaturahmi manggung di bumina Bapak Awo Sound System anu aya di Paniis Tanjung Kerta. Pilih Peryogi Sound System mangga tiasa ngehubungi Bapak Awo nomorna aya di dieu tah. Oke diwuku ya kendangers di mana ada teh pada suka ada kota sekedik pali tongoh Sumedang ya, itunya ya, mohon aya mikna mohon lah orang lajengkeun deui lagu salajengna masih karya simkuring ya dina lagu Pasundan khususna lejeng tepang ka para nanoman seni anu aya di Sumedang sareng sabudereunana. Simkuring ge nepangkeun lagu-lagu Sunda ciptaan simkuring. Lagu salajengna nyatana hasil ngiridit. Namun
salajengna aya simkuring lagu versi lamun dinu barat mah naon teh nge-rap gitunya awok rap ieu mah rap Sunda aya gitu teh versina rap Sunda ngobrol ieu mah ngobrol gitunya.
pakaian jero pakaian luar teuing pakaian naon wae oge geuning sagala aya asal sadia wae nu sarupana ATM jero ATM jeung sagalana dulur kade ulah nganjuk ngahutang dulur pinjaman online judi online omat ulah kabita dulur disilieur sabab geus lieur mah moal aya bisa nunulungan kajaba ku diri sorangan dulur ceuk nafsu mah hayang itu hayang ieu hayang meuli itu hayang meuli ieu tapi omat kudu ningali kana kamampuan sorangan balanja mah saperluna ulah balanja sakahayangna dulur sangkan hirup teu lieur sangkan hirup teu kabaling lagu ngacapluknya aduh keun we utamina mah aya amanat di dinya teh mohon ayeuna mah zaman ayeuna mah sagarupa teh sagala naon istilahna teh gampang gitu hayang naon wae tinggal pencet gitu kaki datang sorangan asal dia nu sarupana gitu COD-an gitu kan COD nya adutnya terus gitu lah gitu kan kadewe ulah ngajuk ngahutang cenah pinjaman online tempat tak lieu gitu masih di Nararaga Silung Silung silaturahmi manggung di bumina Bapak Awo Sound System di bumina Bapak Awo Sound System anu lingina di Tanjung Karta Paniis namanya Paniis tapi hareudang gitu aduh panas urang sakeun lagu masih kawih Sunda aya hate nu tunggara masih kene ciptaan singkuring anu teu acan subscribe mangga subscribe wae gitu tah like sareng komena diantos mudah-mudahan channel ieu langkung majeng oge tiasa ngahibur ka sadayana atur nuhun ka Kang Adut ya anu parantos tiasa hadir ya di sareng simkuring dia mudah-mudahan urang tiasa ngahibur khususna ka rekan-rekan oge kanca mitra anu aya di luar atanapi aya di padumukan masing-masing. Daena manggung pangitenan daena mah jarang ya, aduh jarang mohon urang mau di dieu ya sambil ngahibur kan meureun layarna teh nu nyawer dia. Di sawerna ku subscribe jeung seueur lah. Hate nu tunggara kahalangan ngempraina teu
cidang sabab hate nu tunggaran kembang acan malalekar kantosan anjeunna datang. Kajauhan singkaretip mapaesan jemping napeting mapai laratan hate nukung sisir naturilang sudan datang nembongan nu teuing aya di mana. Anjing pangnepikeun ieu hate nu teu bisa dipepende pamanehna emut
Masih di Nararaga Silung, silaturahmi manggung sarang adut ya di pada suka kendangers pada suka orang sami-sami tampilkan atau pidangkan lagu Gunung Kunci. Sadayana parantos terang Gunung Kunci aya di lokasina di puseur kota Sumedang tanah aya hiji gunung anu tilas penjajahan Belanda kapungkur aya situs-situs di lebet nate pami ningali urang kalebet aya guha peninggalan Belanda didinya teh aya. Nah, pami anu parantos ka Sumedang tiasa atanapi anu karesan amengan ka Sumedang tiasa amengan ka Gunung Kunci. Nah, simkuring alhamdulillah dia parantos nyiptakeun laguna anu judulna Gunung Kunci. Wilujeng ngabat. Saksi tanah
Panji Sakti Tersumedang. Namanya kasakeun lagu Gunung Kunci. Apunten pamilih dina hariringna ya pangintenan biasa gitu lah. Mudah-mudahan tiasa ngahibur utami mah kanggo para kanca mitra sadaya.
Ya masih sasarangan di nu Silung silaturahmi manggung ya aya kasepuhan ya master elektronik aya Pak Awas kumaha Mang Pak Awas. Alhamdulillah kamari pengen paratos nikahkeun putrana mudah-mudahan putrana janten kalalugan sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah paratos hadir di dieu ya. Cik atuh ka dieu dipoto heula tuh kali itu. Aya lagu poe lebaran sok sanaos parantos. Aya laguna mah aya keneh kitu nya. Ngajangakeun. Muda-mudi kade ulah kajong jona
kasakeun lagu poe lebaran anu lebaran mah atos kamari gitu nya, tapi ai suasanana mah mudah-mudahan we engke aya lebaran hiji deui gitu. Lebaran haji mudah-mudahan we urang bisa angkat haji gitu. Kan ulah 2 kali we haji mah kade. Haji-haji cenah gitu. Gitu tah pangintenan kanca mitra sadaya, pangintenan lagu salajengna menangkan lagu terakhir jalan waktos pangintenan parantos sonten ya. Alhamdulillah atur nuhun ka Bapak Awal Sound System anu linggih di Paniis anu parantos masihan tempat sareng waktosna kanggo simkuring sabara kanca ngayakeun silung atau napi silaturahmi manggung khususna tiasa ngahibur ka kanca mitra sadaya. Salam manoh ti simkuring PPN Pamilis Channel anu teu acan subscribe mangga di subscribe wae kitu nya. Atur nuhun. Aya lagu salajengna pangintenan Sasakto Panyinangga. Janji
Kami kesakan lagu Sasakto Panjenengan menangkan lagu terakhir dina Silung Ayeuna. Hapunten anu kasuhun ka para wargi Sebu Sadaya anu hatur nuhun pisan anu parantos manco di channel Simkuring di dieu di PPN Families Channel. Mudah-mudahan channel ieu dibangun pangintenan khususna kanggo ngamumule seni Sunda anu aya di kota Sumedang. Alhamdulillah Simkuring parantos nyiptakeun sabaraha buah lagu aya pangintenan ieu teh lagu-lagu khususna ngaguar sareng muka wisata-wisata anu aya di Sumedang khususna. Mudah-mudahan langkung kaambe ku warga sanes gitu. Oke, di antawisna aya Gunung Kunci tadi parantos kapidangkeun. Oke, Cipadayungan wisata anu aya di wewengkon Cimalaka. Oke, aya deui Lawang Langit sareng Panindeungan sareng Sajabina. Mudah-mudahan Simkuring oke tiasa nyiptakeun deui lagu-lagu kanggo istilahna teh wisata-wisata anu teu acan ku Simkuring didamelkeun laguna. Mudah-mudahan Simkuring aya istilahna teh biasalah nyiptakeun lagu-lagu kanggo wisata-wisata anu aya di daerah Sumedang. Wong sakitu nu kapihatur hapunten tina sadaya kalepatan sareng kaluputanana. Hapunten anu kasuhun boh pilih dina aya kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.